Coba ada kemana kalau ngusip orangnya? Isukan teh urang ka muara yuk. Boga apa halus teh? Pokona mah aya lah isukan we pokona nya nguseup we lah aya upan masuk. Jadinya apa naon? Eupan aing mah kabeh tukang nguseup moal aing bisa ngelehkeun. Bener hasil aing mah da pamajikan teh. Kalau mau nguseup kan lah rata-rata sebenarnya pamajikanna kan masih tujuan karena nguseup mah hitungan berarti leutik nama. Aing mah da ngabalik hasilna loba wae minggu kamari. Jadi kalau tragem mah da aing nu penang panglobana lauk mah panggaledeuna loba. Aya kenaon euy? Eta nguseup. Nguseup. Heeh. Apa batuanna geser? Urang geus sampai kena nguseup mah euy. Aing mah eupana lain ku pelet, lain ku cacing, lain ku sirarubini. Kunaon? Gaji, Bos. Gaji Ayeuna naon? mah Gaji gaji lain salah teh zaman gaji naon atuh? Gaji sapi, lain. kuning. Gaji hayam. Lain. Gaji Mah naon anu atuh? nyangun. Naon? Gaji bulanan goblok. Lari eta Urang mah. boga hiji. Naon apa naon ja? Aya. Naon? Ai naon? Naon? Geus salah. Siki salah. Heeh, geus salah. Di kumaha teh nah? Siki salah. Salah Menang. moal atuh. Wah, urang ge boga atuh ari upan kitu mah. Panaon? Upan daun aing mah. Naon cau lain? Lain. Dewi, Lain. Naon? denger ah. Lain. Daun kecering. Hari mana? Bejana hari weh. Cenah ge masalah naon? Ah, saharim biasa. Siaman hari mah. Rim we dipareseakeun teh sia mah. Apa nu kieu cari tanah deh ngikeun heula. Mak. Aya hiji awewe Heeh. nulis kade di deketannya kan teh Terus? deket-deketnya tanyakeun boga kabogoh cenah acan cenah Cek manehna teh? Terus? terus we deketan tah beunang di Bogor aya selang saminggu datang hiji lalaki mimiti nama Heeh. ditanya ya teh saha cek sini teh kabogoh urang aya makanya teh lain teh can boga kabogoh aya tukang studio teh biji teh balad nama balad opatan Terus? aya tanyakeun ditanya naon maneh ngabut kabogoh aing gitu nunggu tah Lawan kemana dilawan? Lawan teh. Entu tembok kene kurang ge. Dua kali nyipot tembok kene. Kuat mana? Heeh, nu kateuna eta nyipot, teu teu tempoan. Lawan nyawa maneh masih kena eleh kena di rembu guragaman mah. Guguru we ka bapak aing. Bapak aing mah ieu pernah carita ka aing. Heeh. Dirempuk masalah awewe kitunya keur ngorang meureunan maneh oge. Ku gendepan robet dong kabeh. Tuh denge. Terus bapak mah Eta mah bapak aing mah teu make nanaon. Bapak aing mah tangan kosong. jago berarti ya. Dikadek sakali teu nanaon, dua kali tika kabeh kena nyerek celek ka bapak aing. Laju. Ayeuna aya kena wur aya ku guru ah. Nya tapi pas pas hari tadi akhir gelut. Geus geura tong udud wae, mending kena ayeuna mah ududna eureunnan tabungkeun duitna. Di dinya bisa nyaram ka urang. Dinya tara udud. Tara urang mah geus Mana sok udud? Tara. Ah, perean sih da urang mikir aya nama anak kajeng ada yang berita udah trek mahal. Ayo mah sapoe 2 bungkus udud teh. 2 bungkus. Heeh. Aya harga rokok na baraha. Coba mun dikali Coba mun ke dikali berapa ke- tahun ya tadi di Nah, kurang lebih 20 tahun masak udud di. Enak. SD mula durahan kolot. Anak kalikeun ka 20.000 sabungkus. Sampai Sabaraha. 2 bungkus deh. Heeh. Jadi baraha tah. Ya pokoknya meureun teu kahitung we. Ari Nah. sia boga naon teh udud? Bukan enam. Bukan naon sih. Aing rusak udud motor 5 mobil genap. Wah, nu bener. Ah, ini udud sekalian tara aing.